kabeh ge aya obatna penyakit mah. Obatna loba sebab Kangjeng nu ngajelaskeun kullu da'in dawa. Aya nu di luar dugaan sebenarnya mah obat eta. Aya hiji jelema di Jakarta penyakitna jantung, mimiti di obatan alternatif teu langsung ke dokter harapan kita teu cager. Aya deui profesor langganan Haji Rosidi sakali check up 25 juta 30 juta tah Haji Rosidi langgananana profesor dokter sah ya eta jana Haji Agus langganan Haji Rosidi 30 juta 50 juta langganan di mana kok bawa duit jajah mau klingsir nya nama airnya dicager kene bae Masya Allah Karim. Airnya langsung ke Jerman, di Jerman langsung di take off nyana nu ngomong take off salah batur baca check up nya mah take off atau landing ka ditu nah ieu nya kolot urang kampung mah gitu teh nyaon-naon hajut teu boga rasa salah deui. Kalau arti dokter teh ngomong jeung babaturan abdi tes take off jeuh yang keren salah ngomong wah parah aja nyawan nah iyalah akhirnya begitu dicek up ternyata positif jantung. Cek di Jerman bapak harus dioperasi, tidak bisa tidak menurut medis ini harus jangan lewat dari 1 minggu menurut medis. Kalau lambat 1 minggu lewat. Nyana berpikir cek nyana teh dek musyawarah heula ka Indonesia. Wah jangan dokter. Sudah langsung tanda tangan saya punya istri, saya punya anak dan saya punya rekan-rekan. Nanti saya dengan cepat akan kembali. Baliklah nyana ka Indonesia. Di Indonesia musyawarah jeung keluarga terutama panjikan jeung anak. Keputusan anak boleh pak langsung operasi saja nyana ngalamun dihareupeun imah. Begitu ngalamun dihareupeun imah aya awewe keur mulungan sampah puing-puing reruntuhan bekas-bekas. Kunyana ditanya, "Bu, sedang apa?" "Saya sedang mungut-mungut ini aja. Lantas nanti hasilnya saya jual untuk sekedar beli makanan kalau ada buat beli daging." Gitu tah. Kalau suami, justru suami saya 40 hari telah meninggalkan istri yakni saya dan anak dan tidak punya mata pencaharian. Jangan pun untuk berfoya-foya makan saja sulit. Inilah pekerjaan saya demi menghidupi saya dan anak saya. Nyana ceuri. Cak yana teh karunya amat ya. Bu sini dah Bu sini. Ada apa? Sini. Kebutuhan ibu per hari berapa? Kalau kebutuhan mah susah relatif. Yang penting mah saya mah ada makan dan minum dan selanjutnya ajalah ceknya nanti. Dah nih Bu nih untuk hari ini nih saya kasih 1 juta. Wah itilok sih dekal mah kaget. Mere 1 juta teh kaget. Belu aing mah. Atuh kaget 1 juta Haji Padil. Belum ya bedak. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Akhirnya balik bungaheun jasa bari ngadoakeun nyana ka deuleu tah ku si bapak teh. Ya Allah ya Rabbi poe ieu abdi terasa ringan rumah tangga abdi
sebab ayat si bapak mere 1 juta yang memeureun lain mah hisap 2 saminggu ge leuwih cakyana. Nuhun Gusti, mudah-mudahan segala penyakitna dicagerkeun, segala karupakan dijembarkeun, segala rupa naon kabutuhna dicumponan ku Gusti. Balik nyana bari cerik bunga. Ya Allah ya Rabb. Balik ka imah bunga atuh meuli daging, meuli lalauh jeung sajabana. Tah menang 3 poe. Menang 3 poe. Nyana lewat deui kadinya. Lewat deui ditanya deui, "Bu, sini. Gimana Ibu?" "Alhamdulillah, Ibu senang," cik nyana. "Dengan uang 1 juta sekarang masih tersisa, Pak," cik nyana. "Masih tersisa. Saya senang sekali." "Tunggu, Bu." Dibere deui ku nyana 5 juta. Heh. Tuh. Nyana 5 juta ke kaget. Ya Allah. Nyana makan boro-boro mere batur ka anak ge tilok mere. Parah ieu batur. Ka anak ge lain mere menta. Mal aya dicurug mah ka anak, menta mal aya. Ieu mah hiji, masyaallah. Masyaallah ulah disangka bos. Dibalik aseupan. Lah, akhirnya jalu bari ngageter-geter narima duit. Bari ngadoa ka Gusti Allah seperti doa anu tadi, bungah deui pohara. Ya Allah ya Rabbi, datang ka imah cek ibu eta teh mudah-mudahan si baba eta panyakit teh cekna teh dileungitkeun, mun panyakit teh mah segala rupa dihasilkeun. Maksud urang ieu masyaallah terbantu luar biasa. Eta anehna ka 3 poe ka 4 poe eungap teh eueuh. Eungap jantung teh eueuh. Cak pamajikan apa? Kemalan mapan bapak ngerenggeh-renggeh, no ngerenggeh. Oh. Dasar osok kaharti punya ngarenggeh tanya hojanya na osok ngarenggeh. Pak, kemarin mau bapak kelihatan sesak napas pas sekarang nggak tahu sekian kok bapak sehat. Kok bapak sehat? Masya Allah sehat lain lalagaan. Dirasakan gunyana sehat. Jadi tak ke Jerman teh, bapak kan mau ke Jerman segera Pak. Isono dokter udah nunggu. Nanti dulu ke Jerman itu kan kalau sakit bapak sehat. Jangan begitu Pak, cek istrinya. Segera Pak, mumpung ada kesempatan. Nanti bapak rasakan dulu. Menang 2 poesi ibu liwat deui kadinya, digrokeun deui lantaran ngarasa sehat tanpa ditanya deui. Sini Bu, sini. Dah nih ya, kasih sama bapak 10 juta. Oh, geus beuki heran bae nya. Beuki heranna mah cekna bapak mana eta aing dekat ditu. Ya Allah ya Rabbi. Nya nama ngintip bae ngintip. Urang mah ngintip ceritana, nya nama ngintip di mana imahna. Dah akhirnya Masya Allah setelah mere dari 10 juta hatena teh eueuh bae seetik dapas sesek. Tetap ke Jerman cek up, bener ini malah take off, check up. Langsung datang ke Jerman, dokter siap periksa sababaraha kali. Dokter beusi kasalahan, periksa sababaraha kali, sabar. Kaget dokter, bapak kok sehat? Dalam seminggu ini kok bapak bisa terjadi sehat total? Minum apa, obat apa, ramuan apa, kalau diurut di mana, coba terangkan. Cek dokter di Jerman, cuma senyum-senyum baiknya nah. Setelah ditanya sekali, 2 kali, 3 kali dipaksa ke dokter, cek manehanana saya tidak berobat apapun, cuma sekedar sodako. Nah iya tadi takuludain dawaun, setiap penyakit aya obatna Allah maha segala-galana. Kadang obat dokter, kadang ku diurut, kadang jamu-jamu kelingsir ge eta bisa ka mana-mana. Jamu kelingsir. Nah, kadang-kadang ku sedekah ngantak as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ieu makan kenyataan. Nah etalah mun kula nyaritakeun seputar jelema berpenyakit cager tanpa diobati, tapi cager ku
sodakoh lain hiji lain dua, jamaah Cilongok teh lain hiji lain dua nu cerita seperti kos gitu. Masya Allah. Nah iyalah sodakoh teh sangat penting sebab jelema berkarakterna aya nu hayang mere bae, aya nu hayang menta bae. Nah iya aya lah, aya bae pokoknya mau dibejakeun lah. Iya nu hayang mere, aya nu hayang menta. Ulah deuleu ka dia biasa bae sih. Kunaon sih penceronganana ka dieu bae? Heran.